Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum itu golongan kasabara ya? Golongan kasabara? Ya kaopat. Nu anu ngabandungan anu bener ngajina nya paham kaopat. Wa minhum sareng eta tetep ti sapalihna itu ahzab. Saya teh jai nama telah pulpen sekedap. Ya. Dap jai. Calikla. Tere. Ibahiyuna ari golongan ibahiyun anu ngamenangkeun kabeh. Yaquluna berpendapat atanapi nyarios itu ibahiyun. Innal abda sayaktosna hamba idza balago eta di mana-mana nepi itu abdu ghayatal mahabbati kana puncakna kacintaan, puncakna rasa cinta. Wasofa jeung sofa mana ya, jeung bersih naon qalbuhu hatena itu abdu. Minal goflati tina goplah tina poho. Waqtaro sarang milih itu abdu al imana kana iman alal kupri ngelehkeun kana kakupuran wal kuprani jeung tegesna kakupuran. Sakoto ngalebur, sakoto lebur rag-rag anhu ti itu abdu naon al amru parentah wan nahyu jeung larangan. Wala yudkhilu jeung moal ngasupkeun hu ka abdu saha Allahu Gusti Allah annaro kana neraka birtika bil kabairi kusabab ngalakukeun pirang-pirang dosa badag. Wa ba'duhum sareng ari sapalihna ti itu ibahiyun yaqulu eta berpendapat itu ba'duhum innahu sayaktosna kalakuan taskutu eta gugur bakalnya rag-rag anhu ti itu abdu naon al ibadatu ibadah ad-dhahiratu anu bangsa dhahir salat itu
nu dohir ibadah nu dohir. Wa takunu sarang bukti naon ibadatu ibadahna itu abdu at-tafakkuru eta mikir-mikir wa tahsinal akhlaqi jeung ngaluskeun akhlak al-batinati anu bangsa batin. Sabar gitu, syukur yang saterusna. Ieu golongan anu nomor kasabaraha ieu? 4. Golongan nomor kaopat nyaeta golongan ibahiyun. Saha ari golongan ibahiyun teh? Ari golongan ibahiyun teh nyaeta golongan anu maranehanana boga anggapan di mana-mana hiji jalma geus mencapai kana puncakna mahabbah. Geus nepi kana puncakna cinta ka Allah jeung ka Rasulna, cinta kana agama. Maka di mana jalma geus nyape geus nepi kana puncak eta golongan ibahiyun tah bersih hatena tina sifat-sifat poho ka Allah, maka maranehanana memilih keimanan daripada kekafiran, sehingga boga anggapan ku boga rasa geus muncak rasa imana ka saha ka Allah, geus boga rasa muncak kacintaanana ka Allah, maka bakal gugur bakal bebas tina sakabeh parentah jeung laranganna dina agama. Jadi sanajan eta jalma teu salat moal asup neraka, nu penting mah cinta ka Allah. Aya nu kitu nya ngeunah sih. Da ini mah bisa arek asup jelema nu barelegu gungkul pek asup ka dinya. Jadi mah barelegu gungkul. Jadi mung salat, mung puasa, mung zakat, mung haji, teh golongan naon? Ibahiyun. Ai bahasana kan lamun tadi tingalikeun wasofa qalbuhu minal goflati, bersih hatena tina naon? Poho ka Allah. Ari salat henteu atuh lain ge bersih tina poho ka Allah, eta mah justru ngaguguk kana goplah. Eta golongan ibahiyun. Aya nu kitu. Eta teh tiba lain tiba heula. Eta teh aya golongan eta teh. Dak lamun ngaji mah meureun urang teh oh geus kabayang tanu kieu golongan nu salah, golongan anu teu patut dituturkeun karena memang sasar jeung nyasarkeun. Allah moal ngasupkeun kana neraka, la yudkhiluhullahu an-nara birtikabil kabair. Rek jalma mabok, rek jalma judi, rek jalma jinah, moal asup ka moal asup kana naon? Neraka. Nu penting boga rasa cinta ka Allah. Kapan ku logika oge pang manehna jalma ngalakukeun dosa berarti eueuh cintana ka saha? Ka Allah. Da lamun boga rasa cinta ka Allah jeung iman ka Allah moal matak migawe naon? Dosa. Nah, jadi duka kumaha ieu tah anggapanana. Ternyata wa ba'duhum yaqulu innahu tasqutu anhul ibadatu dhahirah wa takunu ibadatu atafakura wa tahsinul akhlak. Jadi nu penting mah ibadah hate we. Lain ibadah naon? Dohir. Ibadah hate we. Nu penting mah alus akhlakna, nu penting mah alus kasabaranana. Geus jalma bakal asup surga sanajan teu salat. Jalma bakal asup surga sanajan teu puasa. Eta golongan ibahiyun. Ayeuna loba jalma nu ngaku ahlus sunnah wal jamaah teu salat, teu ngaji, teu puasa, teu zakat, ari cita-cita hayang surga. Geus eta mah golongan ibahiyun eta mah. Lajeng qala parantos ngadawusaha As-Sayyidu Muhammad fi Syarhil Ihya. Sayyid Muhammad dina syarahna kitab Ihya anjeunna nyangemkeun teu ngayakinkeun wa hada jeung ari ieu kaul kufrun eta teh kupur wa zandaqatun jeung kafir zindik wa dhalalatun jeung sesat atawa sasar. Ini geus jelas. Jadi golongan ieu mah ya golongan anu sesat, golongan anu sasar. Walakin sareng tetapina al ibahiyuna
Ari kaum-kaum ibahiyun mujuduna eta anu aya kabeh min qadimi zamani timimiti aya zaman. Jadi ti baheula geus aya nu kieu teh. Nu mana maranehanna teh juhalun pirang-pirang golongan zaman nu barodo ibahiyun teh. Dolalun pirang-pirang anu sesat laisa anu teu aya lahum eta pikeun itu ibahiyun roksun ari pamimpin. Jadi eueuh pimpinanana, eueuh ketuana, eueuh raisul ibahna. Ibahiyun teh eueuh teu boga pamimpin, geus we kayakinan kitu. Laisa lahum roksun ya'lamu anu apal itu roksu al ilma kana ilmu asari anu bangsa syariat kama seperti perkara yang bagi anu priyogi itu mah eta golongan ibahiyun. Opat tetenya aya nu kitu macem-macemnya. Ayeuna wa minhum sareng eta tetep tisapalihna itu ahzab. Man ari aya jalma kola anu nyarios itu man bitana suhil arwahi kana titisan pirang-pirang arwah semacam-macam bisa segala aya wanti qoliha jeung pindah-pindahna itu arwah abadal abadi dina salilana pindah urang arwah bapak pindah kana arwah syahidan. Oh cenah logor teuing syahidan mah da badag pindah deui kana arwahna kana jasadna sahan. Ya kan keur dibahas ya, keur dibahas. Ulah wakariweuh tenang. Keur dibahas. Ta golongan tanasuhil arwah fil ashasi di pirang-pirang jalma-jalma takhruju anu kaluar itu arwah min badanil akhari tina badan anu sejen min jinsihi tina sesama jenisna itu akhor au goirihi atawati salian tina itu jinis rek sesama manusia atawa rek salianti manusia maung pindah arwahna ka saha ka sahidan. Si sahidan peuting-peuting ngagerem oh arwah maung cenah. Padahal sahidana geus eueuh cenah. Atawa arwah monyet pindah ka ajai. Atawa arwah care pindah karopi. Nah eta aya kitu kerang dijelaskeun nya. Wa za'ama sareng nyangka sahaha ulai itu jalma-jalma golongan tanasuhil arwah anta dziba kana yen sanyana nyiksa kila. Oh hakana itu arwah wa ta'nimaha jeung menang nikmatna itu arwah fiha di ashos bihasabi zakaiha ku ngitung-ngitung atawa ku ngareken bersih arwahna itu ashos wa khobathiha jeung ulah ashos atuh arwah wa khobasiha jeung kotorna itu arwah
Qala nyarios saha Asyihabul Khafaji Syekh Khafaji fi sarhihi dina sarahna itu Syihabul Khafaji dina penjelasan Syekh Syihab Al Khafaji ala kitab Syifa dina kitab Asy-Syifa wa qad kafaro nyata geus kupur geus ngupurkeun geus ngarekan kupur atawa jeung nyata geus ingkar hum ka itu tanasuhil arwah golongan tanasuh reinkarnasi bahasa kerenna manaon cenah terang reinkarnasi aduh aing teh gaul badak gaul kieu Gusti teh sok aramang taranya da bima ahli pangaosan saha ahlu syar'i ahli syariat lima karena perkara fihi nu tetep itu emak min takdzibillahi dina ngabohong kena Allah wa rasulihi jeung rasulna Allah wa kutubihi jeung pirang-pirang kitabna Allah. Nah, ieu golongan reinkarnasi anu mana siksaan jeung nikmat teh tergantung kana bersih jeung teu bersihna ruh jelema atawa dirina jelema. Lamun teh mah bersih sok rajin mani asup surga saya mah. Nu tara mani asup neraka. Jeung boga anggapan bahwa ari tanasuh mah nyaeta titisan ruh pindah-pindah naruh. Pindah ruh A ka si B pindah ka si C pindah ka si D sehingga tah ieu naon kayakinanana jeung anggapanana teh disiksa jeung teu disiksana teh tergantung bersihna itu ashos. Tadi ruhnya ashos berarti hampurannya ashos. Zakaiha bersihna ashos wa khabathiha jeung kotorna ashos. Jadi tergantung bersih jeung henteuna diri urang. Rajin mandi disiksa non menang nikmat. Tara mandi disiksa cik anu can mandi geus 2 poe awas disiksa ku Allah eta. Ceuk golongan tanasuhil arwah eta. Ceuk golongan tanasuhil arwah. Aya semacam-macamnya. Tah, golongan ieu tanasuh, golongan reinkarnasi ieu direken kafir, direken kupur ku ahli syariat. Naon sababna? Sabab geus ngabohongkeun ka Allah, ka Rasul Allah jeung kana kitab-kitab Allah. Artina geus beda jeung Al-Qur'an, geus bertolak belakang jeung Al-Qur'an jeung hadis. Eta nomor kasabaraha? Kalima. Lajeng wa minhum jeung eta tetep ti sapalihna itu ahzab man ari aya jalma qala anu berpendapat itu man bil hululi kalawan hulul wal ittihadi jeung ittihad golongan hulul jeung ittihad ari hulul mah rohna naon nempatna Allah di makhluk kitu ngahiji ulul ittihad. Wahum jeung ari itu hululi wal ittihad jahlatul mutasawwifati eta kabodohan jalma nu ngaku-ngaku ahli sufi. Yaquluna bari ngaromong itu hululi wal ittihad annahu sayaktosnari Allah ta'ala al wujudu eta wujud al mutlaqu anu mutlak wujud absolut wa anna ghairahu jeung sanyana ari salianti Allah la yutasopu eta teu disipatan bil wujudi ku wujud aslan sama sekali
hatta idza qalu sehingga di mana-mana ngaromong itu hulul wal ittihad al insanu ari manusia maujudun eta nu diayakeun fa maknahu maka ari maknana itu kaul innalahu sanyana eta tetep pikeun manusia ta'alluqon ari aya ta'alluq bil wujudi sarta ayana al mutlaki anu mutlak wa huwa sareng ari itu wujudul mutlak Allahu taala eta Gusti Allah taala. Nah, kelompok ieu teh kelompok hulul wal ittihad di mana maranehanana teh jalma-jalma anu bodoh anu ngaku-ngaku sebagai ahli tasawuf sebagai ahli sufi. Ayo da lain kieu atuh ari nu sufi mah gitunya beda ngan maranehanana mengaku golongan hulul jeung ittihad teh golongan naon sufiyin padahal malah lain jelas lain. Nah maranehanana boga pendapat bahwa Allah teh wujud mutlak jeung nu sejena salianti Allah pada dasarna eueuh. Bahkan manusia makhluk anu wujud ngan wujudna manusia teh bergantung karena wujudna saha Allah. Ta eta pendapat hulul wal ittihad. Tuluy kumaha qala nyarios saha al alamatul amiru Syekh Amir fi hasyiyati Abdissalam dina kitab hasyiyah na Abdissalam wa huwa jeung ari itu kaul kuprun eta kupur sorihun anu jelas. Oh ternyata eta teh pendapat anu salah nu kupur. Wala hulula jeung teu aya hulul eta tetep wala ittihada jeung teu aya ittihad eta tetep. Eueuh konsep hulul eueuh konsep naon ittihad eueuh. Fa in waqa'a maka lamun tumiba min akbaril aulia di pirang-pirang gegeden para wali makana perkara yuhimu anu mere cipta salah itu madalika kana itu hulul wal ittihad uwila tah kudu ditakwil lamun teh mah aya sebagian para aulia Allah para ulama nu boga anggapan tentang hulul jeung ittihad maka ulah mentah-mentah dicerna tapi butuh ditakwil heula. Ditakwil kunaon bima ku perkara yunasibu anu ngamunasabahan itu mahu kana dalik kama seperti perkara atau penjelasan mak di dia teh kama seperti penjelasan seperti perkara yaqau anu tumiba itu ma minhum ti itu aulia fi wahdatil wujudi dina masalah wahdatul wujud atau wahdatul wujud kakauli badihim seperti cariosan sapalihna itu aulia mate aya pil jubati teu aya eta tetep pil jubati dina jubah ya pakaian saha illallahu angin Gusti Allah aroda ngamaksudkan ma fil jubati illallah aya salah sawios cariosan waliullah anu nyarioskeun ma fil jubati ilallah teu aya hiji perkara dina ieu jubah kajaba Gusti Allah. Nah maksudna kumaha kan ieu butuh ditakwil aroda ngamaksud annama kana yen sanyana perkara fil jubati nu eta tetep adina jubah bal wal kauni bahkan atau balik tadi alam semesta kullihi tegesna sakabehna ieu kawan la wujuda teu aya anu aya eta tetep lahu dina itu kawan saha illa billah angin Gusti Allah. Tuh maksudna mah kitu. Maksud mapil jubah teh naon
Nah, kabehanana oge ciptaan Allah, kabehanana oge angin pitulung Gusti Allah. Jadi kan lamun teu ditakwil nya cenah Allah aya dina jubah atunya heueuh Allah mah eueuh dina jubah. Bahkan butuh ditakwil. Mata tadi disangemkeun fa in waqa amin akabiril auliya mayuhimu dalika uwila bima yunasibuhu. Ilamun sakira-kira aya cariosan para ulama para waliullah guru-guru orang saleh teu kaharti ku urang kayak naon ieu cariosan asa teu kaharti nya butuh ditakwil butuh dijelaskeun sanu ngajelaskeunana nyari alusna mah nu ngajelaskeunana teh nu nyariosna ame teu salah paham ame teu lepat ngahartoskeun wa qala sareng cumarios Syekh Amir ya Filawakil anwari dina lawakil anwar punten dina logatan bapak mas sana Syekh Amir teh tapi Syekh Muhammad Safarohini waqala sareng cumarios Syekh Muhammad Safarohini dibilih lepatnya tapi nu katampi logatan bapak mah eta Filawakil anwari dina kitab lawakil anwar naon cariosanana min kamalil irfani eta tetep tina sampurnana kamakrifatan syuhudu abdi eta apal kana sifat kahambaan warabbin jeung sifat kapangeranan wa kullu arifin jeung ari sakur-sakur jalma anu makrifat napa nu ngeuweuhkeun itu kullu arif suhudal abdi kana kasaksiana makhluk fi waqti madina waqti dina waktu anu mana wae palaisa maka henteu itu arif ya. Napa anu ngeuweuhkeun arif itu palaisa maka henteu itu arif huwa ari itu arif bi arifin eta anu makrifat dina kitab Lawaqiul Anwar aya deui cariosan nu disangemkeun ku Syekh Muhammad Safaroh ini bahwa kasampurnaan makrifat teh nyaeta mengetahui menyadari kana sifat kahambaan jeung sifat kapangeranan kieu urang atau manusia sadar kana kamanusiaanana sebagai makhluk gitu jeung manusia sadar karena sifat kapangeranan mana maksud sadar teh jadi sadarna kieu dipuji teu dipuji biasa anger rasana akur sipa dipoyok sipa oge dipuji rek dipoyok rasa sipa teh anger we akur teu ngaruh kitu teu ngaruh naon maksudna teu ngaruh tah eta jalma nu geus sadar kana sifat kahambaan da bae urang mah dipoyok da lain urang da urang mah ciptaan pangeran dipuji urang teu kudu bangga da urang mah ciptaan saha Allah ta eta teh di antara jalma anu geus sampurna kana kamakrifatanana lain geus mutlak sampurna di antara sifat kasampurnaan anu jalma nu marifat teh dipuji dipoyok rasana akur kan urang mah encannya jadi ulah yang disebut marifat urang mah jauh keneh dipuji urang menyingsat irung teh dipoyok halis rapet gitu kieu tah wah lamun dipuji nyingsat irungna tawar da tangga saeutik gitu urang mah kitu jadi can kaasup kana golongan marifat ai jalma nu marifat mah sahidan
lain anu keur ngoprekan kuku lain jadi zaman nu maripat mah dipoyok dicarekan teu dicarekan dihina teu dihina rasana akur artina dicarekan teu punung eta ahli maripat digenggereukeun teu punung disadaran bunga ahli maripat sabab geus sadar kana sifat kahambaanana jadi sadar dirina ieu urang make keheul kumaha dan nu nyieun urang ge saha Allah keun we sina nu bogaeun anu keheulun mah mun diumpamakeun masih ga kieu diumpamakeun aya ucing urang teh dipoyok kumaha ini teh ucing teh lain ucing teh bentukna siga beurit ha di sana berarti nu ngamuk teh atawa nu keheul teh urang nu boga ucing gitu tah atawa karya urang lah urang nyieun barang nyieun benda nyieun naon baju teh butut urang teh kudu nyeri hate baju urang disebut butut dari menang nyieun saha urang menang nyieun saha mah batur misalnya teh tanu menang nyieunna oge saha itu teh lain irhas kana teh irsad bae eta oh kan ahlul ma'rifah eta min kamalil irfani eta sadar karena sifat kehambaan jeung sadar karena sifat kapangeranan kulantaran sadar karena sifat kapangeranan dititah ku Allah puasa teu jadi beban sadar da ieu mah tugas ti saha ti Allah parentah ti saha ti Allah datang salat dititah salat ku Allah teu ngarasa beban da parentah ti saha ti Allah sehingga jalma anu kamalil irfan mah sadar kana sifat kahambaan jeung sadar kana sifat kapangeranan rek takdir wae naon tumibakana diri khairihi wa syarrihi minallahi taala santai-santai wae boga duit kitu teu boga duit kitu rek udud kitu teu udud maok nya teu udud kitu jadi usaha lancar rajin salatna usahana menurun tetap rajin naon salatna teu kieu usaha lancar poho ka masjid usaha teu lancar ka karek we eling kasab lancar poho ka masjid ka pangajian kasabna keur menurun ripuh ka karek rajin ka mana ka pangajian eta mah lain min kamalil irfani hanis eta ya urang mah jauh kenehnya jauh keneh dak lamun aya jalma anu kuring teh ahli ma'rifat kuring teh ahli ibadah tapi urang sok ngeluh kana takdir nu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala oh eta mah wayahna antu falaisa huwa bi'arifin wa inna ma huwa jeung pastina ari itu arif fi dalikal waqti dina eta waktu dina itu waktu sahibu halin eta nu ngabogaan tingkah wa sahibul hali jeung ari nu ngabogaan tingkah sakronun eta nu tergila-gila nu mabok la tahqiqa nu teu bener ing dahul disandingeuna itu sahibul hal fadhahara maka jelas mimatina perkara dzukira nu dicarioskeun itu ma annal murada kana sanyana nu dimaksud biwihdatil wujudi ku wihdatil wujud wal ittihadi jeung ittihad fi madhabil qaumi dina madhabna hiji kaum laisa eta lain ala dhahiri netepan kana nu dohir al mutawahami anu salah sangka atau mencipta salah sangka wa idza kanat jeung dina nalika buktos saha ubadatul authani jalma anu nyembah berhala yaquluna ngaromong itu ubadatul authan mana budu tepati-pati nyembah kami hum ka itu authan illa liyuqarribu
kajaba supaya ngadeketkeun itu authana ka abdi sadayana ilallahi ka Gusti Allah zulfa kana nu leuwih deukeut walam yakulu jeung teu ngaromong itu datul authan hum ari itu authan Allahu eta Gusti Allah kaifa yudonnu kumaha diduga naon dalika itu kaul bil arifina ku golongan arifin wa innal muradu jeung pastina anu dimaksud kaulul arif eta cariosan jalma anu maripat bahar naon ieu nya wa ilmuka inna kullal amri amri huwal makna al musamma bittihadi wa ilmuka inna kullal amri amri huwal ma'nal musamma bintihadi wa ilmuka jeung ari kanyaho anjeun inna kullal amri sanyana sakabe urusan amri eta urusan kuring huwa ari itu kullal amri almana eta manana al musamma nu disebut bittihadi ku ittihad nah, cek tadi kapanan kieu cek tadi kieu bahwa kasampurnaan maripat teh jalma anu apal kana sifat kahambaan jeung sifat kapangeranan nya eta jelasnya jelas wa kullu arifin napa syuhudal abdi fi waqti ma falaisa huwa bi arifin jalma anu teu mengakui ayatna hamba eta teu kaasup jalma anu makrifat sabab cek tadi ari nu makrifat mah jalma nu sadar kana sifat kahambaan jeung sadar kana sifat kapangeranan tuluy tadi disebutkeun cek golongan hulul jeung ittihad teh bahwa manusia teh eueuh hamba teh eueuh atuh rek bisa disebut naon ahli makrifat kumaha meyakini kana ayana makhluk ge eueuh sementara ari ahlul makrifat mah sadar kana sifat kahambaan berarti mengakui kana ayana hamba ngan menyadari bahwa diri itu siapa gitu henteu mutlak nganggap bahwa manusia teh naon eueuh teu aya manusia teu aya manusia mun kieu mah teu aya pangeran kajaba Allah hartos nya ieu mah nganggap manusia naon eueuh wa kullu arifin napa suhudal abdi pi waqti ma falaisa huwa bi arifin tuh ngaku jalma anu maripat tapi ngarekeun eueuh ka manusia ngarekeun eueuh ka hamba maka falaisa huwa bi arifin teu kaasup jalma nu naon da teh maripat mengakui orang sebagai hamba Allah jadi maripat mah meureun kieu ada urang macan ngarasakeun kumaha marifatnya jauh keneh nganu upami ningali kana penjelasan ti dieu jadi jalma anu maripat mah sadar dirinya sebagai hamba jeung sadar karena sebagai kehambaanana orang sadar aya manusia aya hamba aya batur sadar aya makhluk Allah menyadari orang sajabati meyakini ayana makhluk Allah ayana hamba Allah orang oge menyadari karena sifat kamakhlukan menyadari karena sifat kahambaan ulah kieu ongkoh menyadari karena sifat kahambaan tapi tenganggap jelema aya tenganggap hamba aya kan teu kaharti pangna menyadari kana sifat kahambaan oge berarti beranggapan bahwa manusia teh naon aya mata teu bisa disebut marifat mengakui kana sifat kahambaan tapi nganggap hamba teu aya maka kondisi ieu teh
kondisi wasohibul hali sakronun la tahqiqo ingdah. Jadi kondisi samodel kieu teh atawa kalakuan siga kitu teh kalakuan jalma anu berlebihan, mabok agama sakronun, tergila-gila, la tahqiqo ingdah, teu penting ku urang dituturkeun sabab maranehna oge sorangan teu bener, salah. La tahqiqo ingdah. Jadi eta teh mabok non agama, maboknya berlebihan teuing. Salah jelas. Itulah waka jauh-jauh siga mabok cinta we. Ningali kabogoh ge hudang hees alabatan ningali Sahrini. Sakitu ni caludih da. Ya Allah tianikeun kabogoh urang hudang Sahrini cantik jelita. Allahu biya karim. Geus we awak lagi meni semampai padahal buci treuk mun eta teh sakron itu teh. Ye ningali Aa Cepi ya Allah gagah perkasa. Ningali Aa Syahidan meni gagah perkasa. Keker tubuhna teh hebat. Padahal bayuh-yuh kitunya teu pararuguh gitu. Umpama atawa ningali misalna Apanji, ya Allah ngali Apanji meni imut. Imut we. Padahal amit-amit gitu lain imut-imut udah amit-amit. Terus. Ya keur ngaji dinas euy. Naon sih? Fa dhahara mimma dzukira annal murada bi wahdatil wujud, maka jelas bahwa nu dimaksudku wahdatul wujud jeung ittihad menurut golongan maranehanana nyata bukanlah anu sakumaha nampak nu katingali, tapi sanyana maranehanana naonnya lain nyembah Allah nu puguna mah, tapi malah nanti nyembah naon berhala alias menyembah salianti Allah we atuh gitu. Nepika ditanya kapanan, naon maneh make boga anggapan siga kitu. Fi madhabil qaumi laisa ala dhahil mutawi. Cenah penting mah urang mah tingali mah ulah ningali lain ningali dohir. Da urang mah maksud nyembah berhala teh boga tujuan atau boga nyembah kasalianti Allah teh boga tujuan. Naon tujuanna? Madak buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Yeuh maksud abdi nyembah kasalianti Allah teh supaya eta perkara. Contoh ya, kunaon abdi nyembah berhala misalnya, abdi teh lain nyembah ting berhala, tapi abdi teh nyembah ka Allah lewat berhala. Oh sigana bener teh kan? Ada. Da tujuan abdi mah supaya ieu patung teh deukeut jeung Allah atuh sia deukeut kumaha kapan barang modar. Kan teh barang anu naon pae meunang nyieun maneh. Nah illa liyuqarribuna supaya ngadeukeutkeun authan nah ka kami ilalai Gusti Allah, atawa ieu ausan berhala teh jadi wasilah abdi ngadeukeutkeun ka Allah. Cuman ulah jauh-jauh hayang deukeut ka Allah, tinggal salat, tinggal ngaji eta deukeut ka Allah dan make kudu nyembah kana berhala. Jeung nanaon make kudu semedi cicing di tengah gunung bubulucun hayang makrifat ka Allah. Makrifat ka Allah mah lain makrifat kitu eueuh ka era. Heh. Ayo ayeuna kabayang Nandita atau jeung Julpia lelempangan bubulucun bade kieu. Oh atuh boga anggapan ieu zaman nu maripat, lain maripat oh ka era teh. Lain teh geus berlebihan kana tadi teh eta ieu. Geus berlebihan. Justru ali maripat mah henteu kitu. Henteu. Nya ali maripat nembongkeun oratan kitu teh berlebihan dina makrifat. Lamun kitu para wali lamun diemut sok tingalikeun para wali aya teh nu bubulucun nalul makrifat eta tiba-tiba ina aya jelema bubulucun ieu ahli makrifat ye kurang hidang eta teh lain makrifat eta mah tidagor. Nah siga kitu oh cenah abdi mah ieu ku samodel kieu abdi bubulucun kieu abdi teh ngahaja abdi mah naon ngahajana maneh make bubulucun kitu sabab teu aya nu dipandang ku abdi manusia mah teu aya
naon-naonana pandangan manusia mah biasa, nu penting pandangan Allah. Rek dipandang ku Allah hade kumaha eta ora ti baruka. Bener teh? Teh. Nah, jadi geus berlebihan urang mah teu kitu puguh we ngaji, salat, zakat, puasa, ibadah gitu we urang mah geus teu kudu berlebihan nih segala yang disebut ahli supi, yang disebut ahli makrifat, si eta mah cicing di masjid, jeung tetangga goreng, lain eta mah. Di sabenerna maranehanna penyembah salianti Allah, ditnya termasuk penyembah berhala. Wa idza kana eta naon mana buduhum ilal yuqarribuna ilallahi zulfa ya. Kaifa yudonnu dzalika bil arifin, rek kumaha diduga jalma anu makrifat. Moal bisa anu dipikah hayang marifat tapi kalakuan teu marifat. Kaifa yudhannu dzalika bil arifina. Wala budda jeung pastina inda kuli muslimin munggu jama-jama muslimin hadin tina bagian fi hadal maqami dina ieu makom spiritual. Sesuai dengan kapasitas. Wa intafawatu jeung sanajan beda-beda itu jalma-jalma, jadi geus aya masana nya sesuai jeung kapasitas kailmuanana mata kitu tah. Kunaon mun budak keneh geus ngaji teh langsung sok langsung ngajina teh kana hikam, teu ngaji sapinah, teu ngaji tijan, sok hayang seuri. Beresan heula urusan syariat jeung akidah. Lain ulah ngaji nu sanes, maksudna beresan heula salat sing apal. Sanajan jalma alus dina hatena teh nu penting mah urang mah ayeuna sae ka Allah, ari prak-prakan salatna teu apal, rukun salatna dilanggar, syarat salatna dilanggar mah nya atuh anger tolak belakang. Entak pun bapaknya almarhum kantos nyarios kitu. Geus we nu penting ngaji heula sapina, ngaji heula jerumia, ngaji heula tijan gitu. Oke Gus kapaham kakarek tambahan ku ngaji ilmu tasawuf. Nah anggar ku didampingi nya ya selalu aya ikatan antara tauhid, fikih sareng tasawuf. Nah ngan ulah nepikeun ka ari ilmu tasawuf diaraji, ari palabah ilmu fikihna ilmu tauhidna teu diaraji, anggar we kabalinger. Naon maneh teu puasa, penting mah hate we ka Allah. Allah. Kata tangga goreng, salat rukun salat bener, wuduna acak-acakan. Keun eta mangge geus paham, geus ngarti anjeunnya, geus sagala kakarek tuluy ningkatkeun supaya langkung soleh. Kan orang teh teu wungkul cukup boga ilmu tapi butuh soleh lah gitu. Ayeuna jalma disebut soleh teu boga ilmu nya kabalinger, disebut soleh bager si eta ngan teu boga ilmu nya bakal kabalinger. Contoh misalnya kieu, si eta mah rajin adana, rajin maca Qur'anna, rajin ka masjidna, mun disebut soleh, rajin ka masjidna, rajin adana, ngan makhorijul urupna acak-acakan, ngan palebah keur wuduna teu bener, di dieu aya nu ngahalangan pina cai kana kulit oge teu dikumah, kan salah oge lin, salah. Susucina menyengompol bari nangtung, tulik omehna bari nangtung, eta geus ceretna geus teu dipikirkeun. Eta kunaon paribasa Bapak ka aranjeun, ka hade barudak santi lamun gawe bedakeun mana sarung ngaji, mana sarung jang ulin. Ini dipakai ulin teh nginum atau kakeceretan aya
tai hayam kumaha geus bener. Boga ilmu bari soleh tur boga soleh teu boga ilmu nyacak-acakan we siga daek we wungkul daek salatna daek hudang pangheulana tahajud pangrajina tapi prak-prakan salatna salah ada syariatna teu dipake penting. Wa innama atolat jeung pastina manjangkeun wa innama atatu jeung pastina manjangkeun kuring atau mokuskeun kuring al kalama kana penjelasan ala hadihi taifati kana ka ieu golongan. Naon sababna make manjangkeun make mokuskeun kana pembahasan golongan anu ieu li anna dararahum karena saknyana ari bahayana ieu taifah ta ieu teh biasana teh keunana teh ka jama-jama anu daraek anu kakarek mengenal agama teu ngaji kana fikih teu ngaji kana tauhid tapi ujug-ujug ngaji kana tasawuf gitu tah loba eta teh sup ka masjid atau dina riungan terus dina riungan punten ieu aya keneh anu teu acan abdas si eta waduh enter power geus nu dinggi kituan teh geus berlebihan siga eta teh zaman nu deukeut ka Allah padahal mah tanpa disadari dibelokeun ku saha tah ku setan. Ieu mun kikituan nya nu kakeun kikituan da pada ujung-ujung nama tetebakan siga kieu we ngobrol masalah bab nu terlalu berlebihan lah tanpa mendasar tungtuna teh halusinasi gitu tungtuna teh penting kamari masih urang kedatangan jelema tapi tengah bentuk pokoknya mah kedatangan hijau aman wah awak teh badag saidan mah leutik mah badag acepi leutik mah badag we eta mah ujug-ujug Noel ka urang bari ka urang teh nanya kieu ka hadenya maneh kudu datang ka gunung anu datang ka gunung ieu lah eta geus ngawur eta tah geus ngawur we geus ngawur ditanya kenal teu henteu atuh sia mah nu teu kenal digubuk diturut anu kenal ditinggalkeun anu teu kenal dituturkeun bener teu da sok dibalikeun anu kitu kumaha nya abi Pak Ustad sok balikeun anya kenal teu ka jalmi eta henteu kenal teu ka makhluk eta henteu da cenah abi bade kenal kumaha teu katingali jelas makhlukna oge atuh eta kenal mah geus ulah dituturkeun tuturkeun mah tuh nu aya we nu ngajarkeun ilmu ka anjeun nu ngajarkeun kana agama anjeun nu ngajarkeun kana Al-Qur'an nu ngajarkeun kana ilmu tentang fikih dan lain sebagainya sok kabablasan halusinasi we halusinasi berlebihan eta matak di oge ek dibahas ieu teh cenah tuh ku musannif teh wa ataltul kalama ala hadhihi taifah rek manjangkeun rek mokuskeun kana penjelasan anu ieu naon sababna li anna dararahum karna sanyana ari bahayana ieu taifah alal muslimina ka pirang-pirang jama muslim aksaru eta leuwih loba min dorori jami'il kuproti tinimang bahayana sakabeh jalma kupur wal mubtadiina jeung jama-jama nu migawe bid'ah. Ayo golongan hulul wal ittihad bahayana luar biasa. Bahayana luar biasa. Bahkan leuwih bahaya cenah. Maksud leuwih bahaya teh tanpa disadari merasa diri sebagai orang muslim padahal geus kaluar tina kaislamanana. Merasa diri orang yang beriman padahal geus teu iman ka Allah ada geuningan buktina percaya kanu sejen gitu. Ngamusrikeun ka Allah gitu. Siga anu muslim nama di kopiah, di jas, di kampret, di sorban, di jubah malahan tasbihna oge. Wah, teu eureun kieu tasbihna oge. Allah 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 gitu. Tapi padahal dirina geus kaluar tina naon? Tina kaislaman geus kaluar tina keimanan. Kan ieu teh bahaya. Nu akhirna boga anggapan ti batur oh geuningan Islam teh kieu. Padahal geus kaluar tina kaislaman. Oh geuningan bentuk iman teh kieu. Padahal kaluar tina keimananana. Fa inna kasiron maka sanyana ari kalolobaan minan nasi ti jalma-jalma yu'addimuna eta ngagungkeun itu nas hum ka itu taifah tah kalolobaan jalma teh loba jalma nu ngagungkeun ka golongan nu samodel kitu
Cek tadi oge siga we nu nyembah Allah padahal nyembah berhala. Siga we nu iman ka Allah padahal geus kaluar tina kaimananna sabab geus wani percaya ka salianti Allah. Bahayanya. Wa yasmauna jeung ngadengekeun itu nas kalamahum kana omonganna taifah ma'ajahlihim sarta bodona itu taifah bisali bil kalami kalawan uslub-uslubna cariosan al-arabi nu bahasa Arab. Oh pedah we ngomongna. Nge obrolan anu naonnya pandai berkata. Na'udzubillahi min dzalik power ieu nya. Power tah. Ya sok loba aduh abi resep ngaos ti ditu ngaos naon ngaos ilmu tasawuf. Wah kieu ieu lain ulah sanes penting ilmu tasawuf teh ngan kudu didampingi oge ku ilmu syariat atuh ngaji pikihna sing bener maneh teh meh susucina bener. Kartos teh? Kartos teh? Meh susucina naon? Bener. Ta ieu kan pura-pura tasawuf tadi oge. Kalau berlebihan, akhirnya merasa dirinya lebih marifat ka saha? Ka Allah. Padahal jauh tina kamaripatanana. Da buktina geuningan teu mampu suhudu abdin warobin. Menyadari kana sifat kemanusiaan jeung sifat kepangeranan. Powernya ieu tanpa disadari eta geus loba. Ya biasana dina faktor ekonomi atawa usaha ancur baluweng hutang loba ngaler ka ditu ka dieu deukeut we sok nyobaan pake ieu deukeut bablas kaleuwihan. Biasana paling gampang nyesatkeun mah faktor ekonomi. Sok zaman usahana bangkrut gampang dibobodona. Naon aing hayang mayar hutang yok. Hayang mayar hutang tuh datang ke Gunung Anu daraek eta teh. Gampang-gampangna ngalakukeun pamusikan ge gararenteng sok. Pernah sia kejadian urang mah baheula ngadenge tina kisah jalma eta mah hutangna loba pisan nepikeun ka cicing di guha anu sapopoe eta mah cicing bahkan saminggu cicingna oge. Cicing saminggu eta mah. Teu salat teu naon balik teh beunghar. Dicumponan ge teu salat teu naon. Tungtung nama kapanan doraka ongko musyrik ongko power ieu golongan ieu teh hulul wal ittihad wa qad rawa jeung nyata parantos ngariwayatkeun saha al asmu'i anil khalili an abi amr ibn al alai innahu sanyana itu abi amrin qala nyarios itu abi amrin aksaruman ari kalolobaan jalma-jalma tazandaqo eta kafir zindik bil Iraqi di tanah Iraq lijahli Irak bil Iraqi di tanah Irak lijadihim karena bodona itu man bil arabiyati kusabab lijahlihim karena bodona man bil arabiyati karena bahasa Arab. Wahum jeung ari itu jama-jama bi'atiqadihim kunekad kana jama-jama al-hulula kana hulul wal ittihada jeung kana ittihad kufratun eta teh kupur. Tuh Syekh Asmu'i anjeunna ngariwayatkeun nu katampi ti Khalil nu katampi ti Abi Umar bin naon al-Ala anjeunna nyarios kalolobana jalma Irak teh kafir jindik kusabab bodoh teu apal kana bahasa Arab. Akhirna maranehanana meyakinonnya kafir tina sababiyah keyakinan tentang hulul jeung tentang ittihadna. Jadi nya siga urang meureun teu ngarti bahasa Arab torojol ka dieu aya urang mana we lah deh. Urang Pakistan urang mana we kitu nya bahasa Arab. Syekh Haji oke bahasa Arab nanya ka maneh teu bisa hulang padahal urang teh keur dibobodo. Siga bisi kieu ieu nerangkeun make bahasa Arab tuluy diterangkeun ku bahasa Sunda bisa wae
lamun rek ngamanipulasi jeung rek ngabobodo umat mah ieu bahasa Arabna ka mana terjemahna ka mana nu penting mah supaya percayaeun ieu jelema teh iman ka urang nuturkeun ka urang kan bisa wae kitu bener teh mata geus tuturkeun ajengan lemur sapopoe ngawurukan aranjeun guru-guru aranjeun urang sadayana di pasantren eta nu geus jelas ngajarkeun tijan ngajarkeun sapinah ngajarkeun jurumiyah ngajarkeun riyadul badiah nya ngajarkeun deui majmu'atul aqidah ngajarkeun deui kifayatul awam ngajarkeun tasrifan nahwul wadih suqbul iman eta nu geus jelas ulah jadi ulah berlebihan bisi isuk pagi itu mana yang kalah berlebihan si Jaidan jadi ahli marifat ya hulang-hulang kafir Allah eta teh lain ahli marifat eta mah deble eta mun kitu mah qala al qadi iyad bis syifa sakitu heula nya